Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka sadayana, hormat ka sadaya tamu undangan anu parantos kersa sumping dina acara anu pinuh ku kabagjaan ieu. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparkeun arurang kasehatan jeung rahmatna sahingga ayeuna dina kasempatan ieu urang tiasa patepang sareng satu sama lain dina acara ulang tahun anu istimewa ieu di dalam keadaan sehat wal afiat. Hapunten satu acan urang mimitian acara ieu tepangkeun abdi Laila anu bade janten pituduh acara dina kasempatan ieu. Dinten ieu urang sadayana kumpul pikeun nieling sareng ngarayakeun ulang tahun ti rerencangan arurang sadayana anu ka-16. Mugia dina yuswa anu ayeuna anjeunna salawasna dipaparkeun kasehatan, kabagjaan sareng kasuksesan. Pikeun ngamimitian acara dinten ieu hayu urang sadayana sami-sami muka ku ngucapkeun kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia acara anu bade dilaksanakan hari ieu tiasa lumangsung kalayan lancar sareng pinuh ku kabagjaan. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.